أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Tinggal gitu hungkul dantaran atuh sapira bangke banyak dimumule di babagus ulah kecuali Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muslimin minhu ngeriwayatin isun di muslimin kadua imam muslim anhu saking Jabir radhiyallahu anhu muga nilar bendu safallah anhu saking Jabir diwayatkeun ing lafadna Rasulullah nyegah sapagang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aija sosol gabru ingin tah den tembok apa kuburan wa ayyaqud alaih lan yantah wa ayyaqud lan yantah dodok yesi wong yatase kubur wa ayyubna alaih lan yantah den bangun opo alaihi ngatase kubur agurkeun wa ayyuqada lan yantah den dodoki apa li ngatase kubur sami bae muttafaqun alaih utai hadis iku muttafaq alaih. Al-madal ijmali utai kilaiki kumana kang bangsa kasimpulan syuriatil ahkam syar'iyyah li jalbil masalih wa daf'il mafasid. Dan usarakeun apa pirang-pirang hukum kang bangsa syara' ijalbil masalih kadoe narik ing pirang-pirang kamaslahatan umat lan nolak ing pirang-pirang karusakan. Pokona mah Islam mah anggranana adalah jalbil masalih wa daf'il mafasid. Jadi praktekkeun di negara ieu mah jang negara mempraktekkeun jalbil masalih wa daf'il mafasid. Iyalah nu pertama diceramahkeun waktu di Lirboyo ku Gus Dur ketika diangkat jadi presiden menang sababaraha poe kemudian muktamar NU simkuring berangkat dia ke Jogja di Jogja langsung ilu kaditu muktamar nu pertama dipidatokeun ku Gus Dur ieu jalbil masalih wa daf'il mafasid dek dipraktekkeun ku Gus Dur melalui cara-cara Gus Dur teu kesampaian lantaran dek jalbil masalih wa daf'il mafasid ieu perlu jelema-jelema nu handal maka diperbaiki heula tuh di parlemen supaya jalbil masalih jeung daf'il mafasidna serempak kakarak perombakan beberapa langkah terciumlah oleh Amerika maka dikasuskeunlah Gus Dur sebagai koruptor. Kitulah negara urang belum siap untuk baik lantaran geus kangeunahan korupsi boro-boro negarawan kiaiwan tetap aya dina koridor korupsi nantek dek iraha atuh jalbil masalih wa daf'il mafasid makin hari ku hari makin amburadul makin hari ku hari makin acak-acakan
instansi mana kuari anu rapih, sektor mana kuari anu bener-bener jalbil masalih wa daf'il mafasid. Boro-boro nyieun deui aturan anu aya ge teu dilaksanakeun. Kajian teh mah urusan nyarana urang sebagai pecinta Allah, pecinta Rasulullah, pecinta Al-Qur'anul Karim, pecinta hadis. Apa dek milu apruk-aprukan jeung nu kitu. Tunggu tanggal mainnya. Tsunami bakal datang. Geus urang atuh urang bae kuari jalbil masalih di lingkungan urang lalaudan. Bang ngaharepkeun negara anu kudu nyekel jalbil masalih wa daf'il mafasid kos kieu. Harapan para kiai diayasankeun supaya aya keseimbangan pendidikan di negara untuk perbandingan jeung non muslim. Mun batur boga universitas manya Islam teu, mun batur boga rumah sakit manya Islam teu, batur boga berbagai lembaga manya urang teu. Dibuatlah untuk perbandingan lantaran memang henteu boga niatan nu bagus ketua yayasanana ngan sakadar hayang ganti merek mobil, logo, atuh mana buktina? Henteu jadi penyolek, penoel, penasehat pemerintah, malah menengadahkan tangan untuk meminta sumbangan-sumbangan. Nah, iyalah perlu dipikirkan jalbil masalih wa daf'il mafasid. Hukum disyaratkan untuk jalbil masalih wa daf'il mafasid. Adapun masalah organ mah geus cukup. Dimimiti RI 1, kemudian aya menteri, kemudian aya gubernur, aya bupati, aya camat, aya lurah, aya RT. Eta teh jang ngalaksanakeun jalbil masalih wa daf'il mafasid. Tapi ternyata dibalik jalbil mafasid wa daf'il masalih. Kitu tah kanyataanana. Rasakeun coba kiai anu di Golkar aya jalbil masalih. Tungtungna kiai anu di Golkar ge nya nyumpahan pemerintah. Sial aing hanas ke Golkar sumbangan atletik. Goblok teteh pemerintah. Sial tuh. Tanyakeun ge ka Kipu Doli. Geus dia ge marah kamari teh aing hanas pompanye ceuk teh. Jungan kabeuliban doang. Sial jasa. Ai niatna lain neuk ngadirikeun jalbil masalih wa daf'il mafasid mah pasti. Tungtungna teluh. Da eta kos karar itu. Da iyalah berpikir coba urang boga contoh kiai-kiai salaf, timimiti ahli fikir, Ibnu Rus, kemudian Imam Ghazali, kemudian belah dituna Imam Syafi'i, kurang kumaha. Pola fikir anu kelasna sulit dijagjag ku urang tinggal nuturkeun Masya Allah ku hese-hese teh belah kamari batuh anu membuat bendera Indonesia merah putih sangsaka berkibar di atas dunia Bung Karno atuh tinggal dituturkeun bae kunaon atuh ku ari jadi kararieu ieu ngaji ka mana sih al-manal ijmali goreng. Masya Allah karim arerese jasa. Jadi cangkel asana orang nusuk bacaan kitab baik teu jauh ti maasi takwa pembahasan. Ternyata ngarealisasikeunana secara nasional sulit anu luar biasa. Sebab organ-organna na bener. Jadi error kabeh organna geus informasina ge error. Jadi itu kudu diganti HP-na jadi BlackBerry supaya aya gambar cangcutan. Sawaun kanat bi anfusiha aw bi tibariha. Kupada utawi ta'ala. Ya masalah ikut tetep kalau pirang-pirang zat ahkam aw bi tibari ma. Atau kalau itibar barang tu adi kang dekani ahkam ilaihi maring ma faqad pasal jahlu fil mamisabiqah
teman masyhur apa bodoh yang dalam pirang-pirang umat kang geus dingin hatta dahum zalik malah nekani hum ing umam apa zalika mangkono jahlu nu baraheula jelas bodoh kadeuleu kanyahoan ku urang kuari kabaca macaan sejarah umat-umat nu baraheula bodohna luar biasa ila tikhadhi ma bunya maring andadakeun barang kang den adegakeun ya ma lidzikra kadue pitutur ila ibadatil ausan kadue eling maring ngibadahan pirang-pirang patung bodoh amat sih nu baheula kudu ngaibadahan patung arca batu kayu kunaon atuh jol rasul diutus wah tengkar heula tiba heula lagi kuari jol pemerintah didampingi ku para non muslim iyalah munkarat nu luar biasa jol bae Gus Dur jol bae kuari Mui jol depag ngejejes kabeh eueuh we anu bisa ngibarkeun bendera Al-Qur'anul Karim perlu pemikiran orang coba menuju Allah tanpa ayat pengendali lain lamun kos kitu kabeh serempak di Indonesia gimbir kabeh kulantaran urang mah aya kadua bae pengendalina lain Allah kepentingan akibatna agama ngejejes teu kusaha iyalah perlu bangkit urang nu sapopoe maca Quran ulah haju disinggung ku Quran disinggung urang ku Quran asa kasinggung urang ku Quran kita jujur henteu kita adil henteu kita ulah ngeridit nah daripada Quran ngababukan aing mending ulah maca Quran henteu datang kunaon kiai gembong lah kunaon atuh ngababukan aing henteu geus aja tilok baca Quran kiai na ge atuh kiai da tilok baca Quran atuh komo sajen paling dimusabaqahkeun naon teh penggerak musabaqah teh tinggal ditanyakeun bae coba ka juri-jurina naon eta nu ngagerakeunana apa bakal bagus bahya syari maka utawi panah syari maka juga sebab syari min tajsisil kubur wal binai alaiha saking nembok kubur lan ngabangun alai ngatasé kubur wa tazini lan mapese kubur ulah ngan diatur ku pikih lamun di tanah wakaf haram lamun di tanah orang pribadi sakadar makruh tinggal gitu hungkul dantaran atuh sapira bangke manya dimumule di babagus ulah kecuali ngabogaan keistimewaan tersendiri aya syiar ketika kurang dibangun lain deui eta mah wabadis satir dan nele hordeng nelehakeun kang nutupi ane hordeng alai ngatos kubur ulah tetekos gitu kecuali aya syiar-syiar anu urang bakal nuturkeun ketika dikitukeun teh haju urang nanya kuburan saha kuburan kiai anu emang kumaha gitu mantak di tembok teh eta jadi beda jeung nu sejen oh lantaran nya nama kieu masa hirupna tah supaya ditanyakeun aing gitu mah ieu kunaon di tembok oh kieu kuburan mang anu emang kunaon gitu supaya kanyahoan nya teh tukang adu kotok eta tukang korupsi pasane saya kuburan Soeharto dibangun sedemikian rupa marmer ge marmer Itali kuari coba ente ka ditu marmer geus beak dicokotan wallahu alam kusaha beak geus marmer hese soal kos kitu mah lantaran atuh aya Allah henteu ngagerakeun maksudna dimumole supaya diziarahan dibangun toko-toko warung supaya jelema itu tertarik tapi ternyata kuari malah nu ngelang malah kuari geus dicarokotan marmer rusak itu hurung herangna geus dipurkeun rahasia Allah tapi Gus Dur kuari sabaraha miliar ngabangun kuburan ngabangun tempat ziarah maksudna ngabangun jalan Masya Allah gerak Allah hese Bung Karno diulah-ulah dibangun
Bahkan beberapa kiai menyatakan ulah ketika Bung Karno dipindahkan ke Blitar. Tapi aya satu keputusan kiai di Jawa Barat, Jawa Tengah, jeung Jawa Timur pindahkan. Ternyata diulah-ulah di ziarahan brul-brulan, aya rahasiahan. Teu bisa kajen ku kumaha ge dihayu-hayu ge Soekarno embung-embung bae. Diulah-ulah Bung Karno ambalayah nu zarah. Kiai nu ngaulah ge milu zarah. Kuari adu kamari anti Gus Dur zarah bae ka Gus Dur. Nu kamari kiai buta kuari mah malah pemimpin zarah. Ja lumayan meureun sabeus aya sakitu eusina, sakitu meureun kauntunganana pan bloon eta. Aya teh jelema di dieu. Ulah sambaraga, Masya Allah, hese. Aya nu minat zarah ka Soeharto, naon sebabna besi tepa. Mun tepa atuh kadas kudis kurap bahaya. Ya kari kecuali ke Golkar, emang sekalian tepanya namanya. Hese tahu kadalon teman. Mana ieu? Cek ke Golkar aing moal ngaji cenah. Ya Allah ya Rabb wa isatir alaiha walam silan ngusap bijidariha kalawan tembok kubur ulah cara di Iran. Oh di Iran mah diciuman diusap digolemohan kuburan teh orang datang ke izin rasa datang ka ulah geus dah ulah ngaulahkeun zarah ka Iran mah bener paingan guru-guru ulah geus ulah zarah ka Iran begitu orang nempok tingkah zarahna bener tamu ulah datang ke lawang sujud jelema Masya Allah karim orang tinggal syahadat istighfar sanajan akidahna meureun henteu tetapi kan secara Islam teu meunang datang ke kuburan Sayyidina Husain Sayyidina Ali alah nu ngagalebohan nu ceurik Masya Allah karim idinya lah urang ge hampir ngaulahkeun nuturkeun guru-guru baheula mah guru ngabejaan ulah zarah ka Iran mah ulah kasina Husain cenah geus cukup hadiahan di urang bae sebabnya na mursyiduna ulah diulah ku guru thariqah ge ulah tapi urang hayang nyaho bener kuari bisa urang ngaulahkeun ulah nya bisi bapak-bapak deuk ka ditu ulah ka Iran emang kunaon ge mahal aduh Gusti Allah agung. Oh yang usapan tembokna kotan galawan basiliz zariatil waqdiati narah dadalan kang den putusaken lil pasadi kedue karusakan wahada aya teh mah jalan rusak tabakos kitu wahada lan teh nahyu wal muafiqu ikut tawi ya za iku kang metuki lil hikmatil mu'tabarati kada hikmah kang den gawe ibarat bi asal tafsir ing dalam pirang-pirang rahasia nyarakeun at-tahlilul labzi wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalakon hayang jadi wali, ai hayang memenang. Ngan dibere jeung teu diberena lain urusan urang. Boro-boro jadi wali hayang sugih ge atuh hese. Yang jadi kiai hese sarua bae lah cenah tinggal beli jubah bae jeung sorban atuh los sadit emang bisa ku jubah jadi kiai atuh tah mangaran aya tokoan burung kiai asal make jubah bae kiai eta burung toko jubah toko kiai berarti ya Allah ya Rabbi. Nah urang kuarima meniti jalan menuju ridho Allah melalui suluk hayang jadi jelema pilihan Allah sebab melalui jelema pilihan Allah lah agama bakal rapih bakal beres
melalui jalan pilihan Allah orang-orang terpilihlah negara bakal rapi, bakal aman. Ketika dicekel ku jelema sambarangan, dicekel ku jelema amburadul, sanajan Quran nu didengungkeun, hadis nu didengungkeun, tetep bae manusia bakal acak-acakan, negara bakal riweuh. Kitu bae kajen ku kumaha. Sebab pendorongna kepentingan-kepentingan. Lain hiji Allah. Lamun urang neule berbagai kepentingan nu ieu ka dieu kepentingan nu itu ka ditu kepentingan Qur'anna hiji-hiji kedeh tapi nyana jeung nyana ge bentrok komo deui atuh jeung anu di luar make Qur'an nanu mantak ieu lah hiji-hijina jalan rapihna tatanan agama tatanan manusia maslahatkeun Islam di jerona kudu make ruhul Islam. Lamun Islam ngan sakadar Islam doang bakalna okos momonon. Okos sing-sieun nu aya di sawah. Okos nu di Tangerang teh aya patung. Di pakaian baju kokoh, di pakaian samping atlas, make sorban, di luhurna kopiah mancrit jasa. Kula liwat kadinya sial jasa aing kasinggung ku sia. Eta tah nu kos kitu rohan teh kos kitu teh. Supaya menarik, supaya Habib Rozak meuli. Waduh eta ngan irung nu beda. Irung patung itu mah mancung. Pantes nya make baju eta, make samping eta, make sorbanna disolendangkeun, aju make kopiahna jeung urang kaasep bener coba pakai ku sia. Atuh irung ke mana, kulit ke mana. Tuh negro atuh urang. Tapi nu jelas wae eta teh rohan kos kitu teh. Islam lamun ruhanian. Atuh beda naon bedana jeung nu kos kitu. Dipoles sakitu rapihna. Jadi deungleueun mata doang. Paling nu sieunneun manuk. Koprek-koprek cak manuk. Aya sing sieun. Asal cicing datang deui teh manuk. Beak ujian pare koneng tinggal koneng beak ku manuk peking beak ku manuk maninin lantaran nyana ge nyaweun eta mah kos kitu bebegig kos kitu mah sing-sieun nanaonan manuk ge ngalawan ta ieu teh Islam lamun ruhanian kos kitu untuk menata ruhanina ieu dibutuhkeun warid. Nomor kahiji waridul intibah efekna bakal ngaleungitkeun naumul batalah wa taksir. Kuari mah henteu lalawara ibadah teh. Tepikeun ka halil jiddi wa tasmir. Tambah deui ku Gusti Allah waridul yaqzah efekna engke ngaleungitkeun naumil goplah ila hali zikir daim kuari hayang bae zikir teh. Jadi geus bisa terkendali galbu. Geus ka Allah baik kuari zikir. Geus melalui zikir jahar lewat zikir jahar zikir khofi. Lewat zikir khofi geus kana zikir napas. Nikmat ditambah deui ku Gusti Allah waridus sair. Cahaya sair datang. Nah ieulah efekna engke lamun geus kasorot ku waridus sair ieu bakal tajarrud tina alaik tina gangguan-gangguan menuju kana anwarul haqaiq. Lamun geus lewat eta datanglah wisol waridul wisol. Lamun geus kasorot ku waridul wisol fayakhruju min sijnil akwan ila syuhudil mukawwid. Keluarlah tina penjara maujudat mungkinat kana neuleuh nyaksian zat Gusti Allah anu ngawujudkeun dunia. Nu kadeuleu kabeh dunia teh Allah. Urang bisa ngomongna doang. Tapi urang mah punya gangguan. Kuari kieu kunaon sih nu mantak henteu gegeran ka masjid. Ieu mobil encan dikumbah. Ke ngumbah mobil heula.
mobil adalah dunia. Urang teka masjid gegeraan salat asar atau salat maghrib urang teh katungkul ku ngubah mobil. Berarti mobil ieu jadi gangguan ka urang. Haju mobil nuku urang digosokan, dikumbah, dimumule nu ngaganggu kana salat urang. Enggeus mah teu berjamaah, salat di imah gegeraan teu khusyuk lantaran inget mobil barang tas dikumbah teh kerotna kudu diganti. Haju ditumpakanana sublekerna ieu geus rada kurang nyoy-nyoyan. Kitu kan Pud? Perlu diganti kan? Aduh, kamari ku budak deui rada ngagesrek saeutik. Kudu dikabengkelkeun cetna. Aduh, ampun. Barang dideuleu belah katuhu sen peupeus. Aduh, inden heula deui. Jahayang nu asli. Embung anu tiruan. Ya Allah, ya Rabbi. Salat tinggalin deui, cuman mobil Fortuner doang. Fortuner kan Pud? Merekna nu kuari. Geus leupas. Nu kamari urang boga kijang sabaraha taun eta make Innova kaganggu urang ku Innova. Datang ka salat teu berjamaah, salat teu khusyuk gara-gara Innova. Tak kuari Innova teh geus dijual. Eueuh di leungeun urang kuari. Rugi amat nu kamari ngaganggu urang kuari geus eueuh. Kaganggu kuno eueuh urang. Pikir coba ku otak urang. Ya Allah ya Rabbi, ku bloon-bloon teuing teh nu kaganggu ku mobil. Kuari ganti ka Fortuner, leuwih luhur kagangguna. Nu kamari ge kaganggu ku Innova 3 tahun. 3 tahun kan Pud? Kaganggu urang teh tah ku Innova teh. Waduh, geus macam eta rugi amat tinggal Innova yang serikeun urang. Disisihin urang aya setan. Cak Innova teh tuh sia teh salat berjamaah 3 tahun dina salat dageh kapan teu khusyuk. Siapan nginget-nginget aing kuari aing geus leuwih pindah ti leungeun sia. Nanaonan atuh sia kunaon atuh kaganggu ku aing. Tinggal cak iblis ganti maningan ge kuari mah tina Innova kana Fortuner. Kuari geus aya bubulanan Fortunerna ganti deui jaimkan urang mah duit ngocor bae maningan meuli nu leuwih luhur tibatan Fortuner. Naon coba nu keur dihayalkeun kuari? Atuh macem-macem. Aya nu hayang Lexus, aya nu Alphard, aya anu hayang gitu Mercy. Atuh macem-macem bae eta mah. Ngaganggu leuwih berat deui. Alaik ieu nu kos kitu ngaranna. Isin urang lamun urang teh dikiaikeun ku batur horenganan hate pinuh ku Innova jeung Fortuner. Isin urang dikiaikeun ku batur ternyata di hate urang teh lain aya Allahan horenganan jabatan jeung keagungan. Isin urang dikiaikeun ku batur bakal di mama-mama ku batur mah bakal dibuya-buya. Horenganan di jero nama aya hayang dimulyakeun, dimumule, diagung-agung. Teu ditanya bae ngajang hilek urang. Goblok teu budak teu nyahoeun aing kiai meureun. Weuh, dak aing liwat ge ku sia teu ditanya. Hayang nama, yai mana ka yai? Hayangna kos kitu. Sakalina ditanya, "Mang, ka mana Mang?" Goblok sia, aing disebut mamang sareng tukang toge. Yai atuh goblok. Kadanan sia ku buya maka aing. Ieu panyakit tu aya di jero hate. Dih ku batur badi kiai-kiai horeng di jero da pajakit. Jauh ka wusul ilallah nu kos kitu. Tah encan aya waridus sair teh ketika geus aya waridus sair nyorot mah teu hese horenganan. Teu di kampung, teu di kota. Teu nu pinter, teu nu bodoh. Ketika Allah mere waridus sair babarieun Allah mah. Budak sia kaganggu ku mobil. Cara aing teu boga mobil. Oh teu boga aing mah. Aja kurang emang nu mantap teu boga. Mahal. Teu beuli. Sarua teu kos kitu mah. Ieu mah lain kitu. Teu hayang. Neuleung mobil, neuleung motor teh sarua jeung bangke. Geus teu hayang aing. Pokona kos kitu mah. Barang neuleung jahe, mantap amatnya. Lain deui jeung nu di ieu mah bangunna ieu. Bibirna pohara amat. Insyaallah mun digegel waduh. Oh, budak dek jadi wali teu jadi. Malah yang diwalian.
kasorot ku waridus sair berangkat ke Allah na tersendat-sendat. Eta nu Allah teu bisa direkayasa kajen kumaha ge dipaksa ku urang teh ulah bogoh kana dunia, ulah resep ka awewe, ulah hese bae. Hese eta mah aja pamere Allah. Ngan urang teh cara doang. Tah kieu cek ahli toriko. Coba ge unggal ba'da salat zikir sesuai jeung aturan. Kemudian puasa kos kieu aya 10 teh nu dibuka lawangna 10 nu ditutup di antara nu 10 teh hiji ulah resep ka pamarentah, 2 ulah ancrup jeung pamarentah jadi pamarentah. Larangan teh dina thariqah mah can usul mah. Kemudian kudu sahru teh peuting, kudu hudang, kudu melek. Eta teh kudu dina thariqah mah kos kitu teh kajenting sakedeung asal beunta bae ke SD. Mah jadi atuh. Tah eta kos kitu. Kemudian lamun menghadapi jelema sugih teh anu Allah lain nu nyana geus akurkeun bae ku urang sugih jeung nu susah teh ngan nyana mah dibere anugerah bae ku Gusti Allah harta. Ge lamun bener mawa namun teu bener mapan cilaka. Nah urang teh urang nu keur ka Allah babarengan jeung nu sugih akurkeun bae jeung nu susah. Sebab hartana lain nu nyana nu Allah. Lamun urang boga perasaan harta nu nyana engke urang ngagilek angel ka datang. Tah eta cara-cara kos kituna lah nu hese dina thariqah teh ai padu zikirna babari dek dikencengkeun dek dilalaunkeun atuh babari tapi kunaon aju aprak-aprakan jeung pamarentah ai kitu ulah jeung pamarentah satungtung encan usul ulah sebab naon engke bergerak di pamarentahna aya dorongan salian lillahi ta'ala kudu geus lillahi ta'ala lamun geus lillahi ta'ala wajib jana babarengan jeung pamarentah. Wajib di sektor mana nu perlunya na esikunya na asal niatna geus lillahi ta'ala ulah kabita ku dunia. Nah ieu nu kos kararina hese sote urang mun ngobrol kos kieu ketika Allah mere mah sot ku Gusti Allah sia mendek dipilih ku aing. Ketika lempang awas cek Gusti Allah ulah akur jeung batur sia mah sia batur mah batur. Ketika dina riungan udah sok dulu berkata tuh udah di mobil geus aya jeung siapa cak haji pudali akur dah cenah angel deui bae asuh aduh ulah aya bimbingan khusus ti Gusti Allah anu nyanana ge teu nyahoeun kok jadi kos kieu seperti aya nu Noel bae ketika babarengan jeung pamarentah kade ieu teh aja lemah kadeleuna mah padahal mah ieu teh memonon. Jadi orang penuh kehati-hatian nang saha eta nang Allah aya naonan kok bisa kitu aya waridus sair pan sia mendek aing ulah gagal ku sebab babarengan jeung camat ulah gagal ku sebab babarengan jeung nu sugih ulah gagal ka aingna ku sebab babarengan jeung kepala organisasi ulah gagal ku sebab babarengan jeung kepala naon kitu ngaranna jeung jawara tamanya namanya bae siapa bareng bae ketika dibutuhkan tapi siapa pandek ka aing aya anu Noel seperti itu sok kira eta tawaridus sair aya sok ketika urang deuleu dunia ijanu Allah teu hayang aing mah aya deuleungeunnya titipan ketika babarengan jeung nu boga jabatan luhur nu Allah ku Allah dek dicokot mah teu dicokot boro-boro jabatanna nyawana dicokot henteu ampun deui selalu kitu bae tah jadi teu kabita kana naon teh hiji we Allah ngan kos kitu teh tetep kudu ti Allah bimbinganana guru mah sakadar mere metode kieu sia adapun nu mere bimbingan khusus nama perasaan deukeut jeung Allah Gusti Allah eta lah nu hese nah kuari mah geus tah model kos kitu aduh aya pembimbing bogalah perasaan melalui muraqabah lil Ka'bah, muraqabah lil malaikat, muraqabah lil rusul, muraqabah lin nabi, muraqabah lil aulia. Direnung kunyana. Lamun eta Kangjeng Nabi Ibrahim berangkat manehanana ka sisi gunung, kemudian ku Gusti Allah eta langit, eta bumi dibukakeun, apakah kahayang Kangjeng Nabi Ibrahim jalain? Tamaku Gusti Allah bae dibere anugerah. Oh, berarti Kangjeng Nabi Ibrahim nageh teu menghayal seperti eta. Lamun Kangjeng Nabi Musa titah berangkat ke Gunung Tursina, kemudian Kangjeng Nabi Musa berangkat
Sanggesa berangkat cek Gusti Allah ikhlaqna alaika ya Musa. Copotkeun tarumpah anjeun 2 tarumpah anjeun. Berangkat ka dieu. Ye, naon eta nu aya di leungeun anjeun? Wa matilka bi yaminika ya Musa. Cek Kangjeng Nabi Musa hiya asai atawakkau fiha wa ahusu fiha wa nabi wa fiha ma'aribu ukhra. Apakah hayang Kangjeng Nabi Musa ngahayal seperti eta? Henteu, ku Gusti Allah ditarik. Ketika Kangjeng Nabi urang, kemudian Kangjeng Nabi urang didatangan ku malaikat Jibril jeung Mikail, dibelek Kangjeng Nabi teh, kemudian ditutup deh setelah diisi ku hikmah ilmu jeung sajabana, diberangkatkan melalui naik buruk sampai ke Masjidil Aqsa, ditaekeun ka Sidratil Muntaha. Apakah menghayal Kangjeng Nabi seperti eta? Henteu, berarti ku Gusti Allah. Apakah Tuan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi kutub teh hayangeun? Henteu, kageteun anjeunna ge ketika anjeunna diangkat menjadi kutub. Apakah eta teh kitu Imam Ghazali ketika diangkat jadi kutubul aulia manehanana ngahayal? Henteu, nu dihayalkeun mah hayang bisa deket jeung Gusti. Ketika dijadikan pilihan menjadi kutubul aulia kageteun nya nage horenganan dibimbingna ku Gusti Allah. Atuh kitu kene urang. Ketika urang menghayal jadi wali, moal jadi wali-wali kecuali nikahkeun. Jadi tah geus otomatis tah geus. Wali mujbir. Teu bisa dihayalkeun. Satungtung urang boga kahayang hayalan, wali teu bisa dihayal. Wali teu cukup ku dihayal. Praktek wali mah teu bisa dihayal. Lamun urang menunggu iraha jadi wali, iraha jadi wali, iraha jadi wali, berarti nafsu urang aya di jero. Teu bisa jadi wali. Eta can disorot ku waridus sair. Ketika disorot ku waridus sair ku Gusti Allah, plak. Teu hayang dunia, teu hayang akhirat. Mimiti titah ngaleupaskeun dunia. Geus ku ari mah ibadah teh menuju akhirat. Geus eueuh duniaan ku ari mah. Eueuh dunia materi, eueuh dunia jabatan, eueuh dunia kitu tahta, eueuh hiji bae akhirat. Eta teh can wusul ilallah. Ketika urang geus eueuh akhiratan, ja akhirat ge makhluk Allah keneh. Urang ku ari hayang sorga makhluk Allah. Nanaonan? Ketika urang can leupas ti dinya, can jadi wali keneh bae. Urang menuju akhirat bae, menuju akhirat teh moal jadi wali-wali. Ketika tep urang geus eueuh akhiratan. Cara eueuh akhiratan kumaha? Andai kata aya maung, kemudian maung dek ngegel urang moal robah lantaran nu dideuleu ku urang lain maung tapi Allah. Moal robah urang kajen dik digegel dik cangkerempek bae aing makhluk Allah sia makhluk Allah. Andai kata aing dek dikerekep ku sia itu berarti Allah nu ngarekepkeun mangganya ngakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Mulai tah. Ketika manehanana zikir bae terus tengah penting ibadah ka Gusti Allah. Calodong bae di hareupeun urang aya makanan ti ditu ti sorga, urang menasikeun nyicipan makanan ti sorga berarti can jadi wali. Dodoja ti Gusti Allah. Jadi malain maksud hayang dikiriman ka daharan, aing mah hayang ka Allah. Kakarak jadi. Ketika urang makanan walaupun meunang di dahar ku urang. Tetapi lamun urang hayang tutup di dinya. Emang tujuanna datang ka dinya lain. Allah. Ketika urang di ku Gusti Allah dibere keistimewaan, begitu urang ibadah nama mantep jasa haji urang dibere bisa hiber kos manuk alap-alap. Sing ada yang nembak. Bisa hiber orang ke Mekah, orang merasakan nikmat awat aing jadi wali bisa hiber eureun jadi walina. Berarti datang kadinya tak kapabare Allah nu eta. Eta mah kos kitu mah dodoja ti Gusti Allah. Mentak ketika dibere kos kitu Gusti cabut tu kos kitu mah lain tujuan abdi. Ketika hujan teu kahujanan pang cabutkeun teh mah lain maksud abdi. Ketika ditembak teu teurak, mbuh Gusti ulah abdi mah teurakeun we abdi mah hangge ka Gusti bae. Dibere oleh sorga, abdi mah teu hayang sorga, abdi mah hayang ge bidadarina. Batal deui bae. Teu hayang abdi mah. Andai kata dikasorgakeun jeung dikanarakakeun akur lamun memang ieu kudu kodinya ku Gusti. Ja abdi mah teu hayang sorga tembung neraka. Hiji bae Gusti. Babari ka ngomong mah. Coba praktekeun. Saya kunaon bantu salat duha bae, sugan we atuh dibukakeun lawang rezeki. Wah jadi wali. Wah saya kunaon ieu asana tahajudna rada warung.
supaya rada deres warungnya. Masya Allah. Kiai nu belum kiai. Begitu kiai ngawirid seakan-akan ditanya, Yai kulan. Kunaon eta nu mantak ngawirid sholawat jeung hizipo ngadoakeun Mang Anu. Mang Anu nu mana? Jabatanana lantaran nya rek digeser supaya tetep di dinya. Cak Gusti Allah dan naonan sia ibadah pakai kos kararitu. Ih, atuh kurang pakai kok kabatur sia geus datang ka mana ibadah sia. Aju sia lamun batur ngageser teu ngageser sesuai jeung kahayang sia kumaha? Lumayan. Aya kikirimanana Gusti. Oh, aya kikirimanana. Hayang naon atuh sia? Cenah bejana mandek mere. Apaan sakan Gur? Jadi berarti kadinya. Ya Allah. Eta kos kitu bae hikmah urusanana. Dunia. Ieu mah lain. Geus lepas ti dunia, akhirat. Geus lepas ti akhirat, Allah. Lepaskeun dunia jeung akhirat ka Allah. Ketika orang teu disorot ku waridus sair hese bae. Ketika Allah geus jorot waridus sair. Nah, payakhruju. Nyana kaluar kosakumaha boros polonyon. Nyaha kaluar kosakumaha buuk nu aya dina adonan roti diangkat polonyon. Ninggalkeun dunia jeung akhirat nya namanya bae ka Gusti Allah. Na iyalah keistimewaan wali-wali Allah ketika geus waridus sair payakhruju minal alaik. Urusan-urusan dunia jeung akhirat anu jadi ganjelan halangan kana wusul ilallah kunyana geus ditinggalkeun. Maksudna ieu adalah hayang tasruku alaihi anwarul haqaiq. Kuari enggeus datanglah ka waridul wisol, kuari payakhruju min sijnil akwan, kaluar tina penjara dunia neuleuh ka syuhudil mukawin. Urang kan kuari di penjara ieu. Penjara teh hartina belenggu. Mungkin ka belenggu ku jabatan, mungkin ka belenggu ku dunia, warung buktina, sawah buktina, mobil buktina, kendaraan buktina, terutama nu aya di imah urang belenggu nomor hiji anu kudu meuli kuda, sepak kok kuda, siapkeun kuburan tuh 2,5 miliar teh kadengena mahal, barang dek nyepak pamajikan murah horeng. Lantaran belenggu urang teh lain dikendalikeun ku Gusti Allah ku pamajikan, moal jadi wali kajeun ku kumaha. Lamun aya pamajikan ngabeung berat ka urang, tambah hiji deui sakalian dibelenggu. Guys, urang ngabobodo nu dihandap bae, guys. Nu dihandap seuri nu di luhur puyeng. Tambah. Lamun masih kene jadi belenggu moal bisa. Mana belengguna? Urang dikendalikeun ditutah dititah ku pamajikan ketika urang deuk salat tahajud. Ka mana, Kak? Entah salat tahajud tiris. Ulah sok ka mana lanan. Ya kula geus siap tuh make sempak ya. Tama belenggu ge mantep tama kos gitu. Bila-bila perlu atuh unggal peuting ngabelenggu urang tama. Aduh, awet muda ge atuh lamun anu lain kolot, bu kolot bab tereh kolot sarua. Eta belenggu urang, aduh pamajikan jadi urang teh didoktrin ku pamajikan moal jadi wali kudu bebas urang. Kabebasan urang sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Kumaha Kangjeng Nabi ngajelaskeunana? Taruhu tagdu bitonan, tagdu kitu himason wa taruhu bitonan. Manuk berangkat isuk-isuk berlapar balik buncir. Nya buncir. Eta buncir tah bahasa Inggris tah buncir tah. Halang manuk mah. Ketika manuk eta hartina gambaran naon? Gambaran tawakal, gambaran manehanana hirup bebas. Ka mana bae manehanana ngalayang, kumaha manehanana bae deuk naon bae nu kunyana di dahar kumahanyana bae. Ihibran di awang-awang kumahanyana bae sakadar beuteung geus aya nu ngatur cak manuk ti Gusti Allah. Ketika aya dahareun bagus alhamdulillah, ketika aya dahareun biasa bae alhamdulillah.
berangkat sayang na kebalik deka sayang na sesuai jeung kahayang manehanana nu ngaing nungan ngalarang-larang manuk mah urang dibere gambaran ku Kangjeng Nabi kudu kos kitu nu mantak lamun manuk di kurungan ku urang teh cak manuk teh aing sanajan dibere cai sanajan dibere parab sabenerna mah lain dunia aing mah ja dunia aing mah diberan di luhur awang-awang ku mah cak aing bae haju aing ku siati teh di jero kurung isuk-isuk di paraban di pandian horenganan aing dipaksa kudu sasada sedengkeun aing mapan sasada teh kumaha aing bae ai prakusia ku aing sekusia teh aing teh diketrekan bae titah sasada ketika aing sasada sia seserian padahal mah aing teh kapaksa ku sia ketika aing teh sasadapan ku sia digeber-geber aing aju diganti pan parabna ge supaya sasada ta aing teh embung hirup kos kitu manuk teh kos kitu nah urang hirup teh kuari dibelenggu percis kos manuk di jero kurung cek pemajikan belikeun anu cek pemajikan anu cek pemajikan anu cek jabatan ye urang anukeun cek anu atuh naon bedana jeung manuk di jero kurung moal jadi wali mah tagduhi mason wa taruhu bitona kumahanya na bae ngalayang ka mana-mana nu di dahar kumahanya na bae nu mandak wali mah kumahanya na bae bisa diatur-atur penting berangkat bae berang hees bae nya nama atuh lain wali kos kitu mah hees bae cek caritana kumahanya na bae hese jeung wali mah hese geura urang babarengan jeung Gus Dur moal betah lantaran kumahanya na bae ngundang sababaraha kali teu datang ai teu diundang datang solonong bae ku ari Habib Lutfi kos kitu kumahanya na bae nya mah hihibran sakumaha manuk ai urang mah diatur kapan ku atasan urang anukeun eta mah deureus teh mah nya lantaran anu ngagaji ieu di imah urang diatur ku anak diatur ku pamajikan tah ieu lah urang hidup teu bebas waliullah mah hirup di awang-awang bebas lantaran nya manganasehatan ge aya daek sia dinasehatan lantaran aing mah tugas aing manganasehatan ketika sia teu hayang dinasehatan atuh kumaha aing andai kata ngadengekeun nasihat aing alhamdulillah ja aing mah teu berkepentingan dibere ku sia aing mah teu hayang teu dibere teu hayang jadi hayang berarti teu aya harapan kos kitu nya nasihat bae peurih peueur sabodo sia ngan aing mah tugas aing dibereda kos kieu wali mah kos kitu hese diutar diatur nya mah diatur ku jelema moal bisa naon lantaran asa terbelenggu ketika terbelenggu engke ibadahna maur nya nama kumahanya na bae ya aya jelema perlu ditanya jadi ini tanya bae berarti aya jelema awewe deui tanya deui ieu mah rangda kolot berarti ketika aya rangda ngora tanya beres seuri mah ieu tanyakeun alamatna di mana nomor SMS-na coba HP-na nomor sabaraha ieu wali kabalingar mah kos kitu mah ieu lah ke dunia wali jadi keluar tina belenggu alaik ngaranna ya nama ngobrol jeung saha bae akur bae berhadapan jeung saha akur bae lantaran teu hayang dibere teu hayang diagung-agung Allah dibere sakitu teu dibere sakitu di deuketan sakitu di jauhan sakitu nya apa sebab keur senang jeung Allah masyarakat ngabutuhkeun sakitu masyarakat teu ngabutuhkeun sakitu nu dibutuhkeun ku nyana Allah ketika masyarakat amburadul iya tuh eta macan Allah tugas aing mah sakara mapatahan doang ketika disiksa atuh nu Allah ieu makhluk nu Allah siksa nu Allah nu nyiksa Allah nyangakeun sadaya-daya ka Allah beres geus nikmat jasa hirup geus datang ka dinya deuh zikir sakali ngabanding jeung dunia jeung eusina nu mantak nu zikir ribuan dibandingkeun jeung zikirnya na hiji beratan zikirnya na hiji nu ribuan mah dedeleana kacau koneng nya nama hiji Allah ieu nu kos kieu ngaranna tanggeus datang kana rakaatun sarakaat jelema ibadah tinu kos kitu ngaleuwihan 1000 rakaat zikir hiji ngaleuwihan 1000 zikir tinu sejen lantaran nyanana geus teu berkepentingan hiji be di jero mata di jero ceuli di jero irung di jero sungut di leungeun di suku di beuteung di kolbu hiji Allah kumaha parentah Allah bae
Jadi nyana geus keluar ku ari mah min sijnil akwan tina penjara dunia. Kajen teuing nyana di penjara zahir ieu lantaran batin mah jeung Allah kos Kangjeng Nabi Yusuf. Kajen teuing nyana di beuleum zahir ieu jabatin mah jeung Gusti Allah cara Kangjeng Nabi Ibrahim. Kajen teuing diasupkeun ka laut zahir ieu jabatin mah jeung Allah cara Kangjeng Nabi Yunus. Kajen teuing dibalikeun, kajen teuing kitu non dikerem, tambah zahir ieu cara Kangjeng Nabi Nuh. Tetangga jeung Gusti Allah. Mantep. Masalah jasa. Eta lamun geus sirup kos kitu kakarak, henteu terbelenggu. Keluar tina penjara. Ku ari mah geus deulina Allah. Atuh Allah mah tah mah hak mutlak ku Allah bae. Dek dipanaskeun ku Allah, dek dihujankeun ku Allah, dek dikerem ku Allah, dek dieuweukeun ku Allah nya enggakeun sadaya-daya janu Allah ieu. Jadi geus patalina naon. Wah, geus lamun hirup geus kos kitu masyaallah. Geus nikmat jasa eta mah nu kos kitu mah geus salat da di mana bae jadi. Teu kudu di masjid, teu kudu di musala, teu kudu di imah lantaran nyana geus berpikiran kabeh kadeuleu ku Allah. Di tanah mana bae nu teu kadeuleu ku Allah, nu teu kadenge ku Allah, nu lain digerakkeun ku Allah, gerak Allah, dadamelan Allah di mana bae asa jeung Allah. Geus bedanya nama beurang jeung peuting, masjid jeung musala jeung imah, jeung lapangan akur bae. Teu pernah neuleun nilai-nilai masjid nama kos kitu. Nah, tak di dieu lah anu osok di kitu caritakeun ninggalkeun syariat, pandanganna geus leuwih tajam ka jero. Naon hartina masjid aya di jero masjid ngan saukur carita dunia. Naon hartina salat aya salat dengan saukur di jero hatena ieu pamaliut urusan dunia. Naon artina halqah zikir lamun di jero hatena urusan kang pangkatan dunia dan dunia. Nu mantak nya namanya ngeurikeun ka kiai nu sok kundasa kondisi. Mulai deui kita kaji pudoli deui. Atuna naonan. Lain ngan ridho Allah endahan dikendalikeun ku batur. Sabaraha sih dibayarna? Sabaraha sih diberena? Isin amat engke lamun urang disidang di hareupeun Allah. Maneh waktu eta maca sholawat, waktu eta zikiran, maksudna hayang naon sih eta dikondisikeun? Saha sih nu ngondisikeunana? Aju dibere sabaraha sih? Naonan atuh sia? Parantika aing dipake ka makhluk, isin sia kajen ku kumaha ge. Ieu nya serikeun ngan teu bisa nyarita teu meunang, sakadar isyarah ku kicu. Sakadar isyarah ku senyum. Salah. Teu meunang ngomong mah lain dieu menang keur ngaji. Sebab eta mah urusanna hakikat. Jadi lamun urusan hakikat teu meunang dizahirkeun, kudu make isyarah. Cukup bae senyum sabelah. Cukup bae. Senyum sabelah itu berarti luar biasa eta. Itu geus bae di anu cenah keur zikiran. Zikiran naon? Zikiran anu saha eta nu ngambiayaanna? Sakarapeun. Zaki. Cukup tah hehe teh cukup tah. Hehe teh cukup tah. Eta teh isyarah. Kuduna mah jana berpikir, kiai hehe naonnya? Kok kiai masih hehe kieu tah? Hayang dibere tah naon je? Ahli hakikat sangat berarti. Kicupna, senyumna, serina penuh dengan isyarah. Teu meunang ngajelaskeun lamun lain keur ngaji. Lamun lain cilaka-cilaka amat kakarak. Naon sebab besi dianggap adigung ku Gusti Allah, besi takabur ku Gusti Allah, nyaho kana hate batur, besi ujub cak Gusti Allah sia turun sia pangkat sia ngajaga kaujuban jeung katakaburan. Sanajan batur salah menurut hakikat salah, tetep ku senyum bae, tetep ku seuri bae. Ku senyum bae, senyumna senyum sabelah. Pan aya senyum nu geulis. Tapi senyum kanu kati mah sabelah wae terus tah iyalah kiai anu cenah anu geus cukup sakitu ge pikiranin urang ngayelah kos kieu diisyarahan ku Syekh Athaillah keluar minal alaik nayita ya waridul wisal payakhruju min sijil akwan ila syuhudil mukawin wa qad asyara fil hikam panjang yang kadina hikamna aurada alikal warid wallahu a'lam.